Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna nyaritakeun NU zaman baheula. Yuk urang simak bareng-bareng. Kiai NU manu baheula make udeng-udeng sorban gede ulah nyaritakeun bisa ngaji doang teh pokona kos itu balana itu mana NU ku ari nu make udeng-udeng jauh agil sirot jatilok make udeng-udeng jatilok ku ari sok geura ku ari Ki Maruf Amin wae jatuh make udeng-udeng ji atuh deuleu tokoh-tokoh NU mun urang deuleu dina naon dina almanak besar rem jasa urang ayam mahabah kakarak neuleu doang ge Kiai Hasyim Asy'ari masyaallah make udeng-udeng na kadeuleu ku urang dideuleu ku aing Kiai Wahab make udeng-udeng na kadeuleu deh nu ku ari bisa ge henteu wa teh kayak udeng-udeng teh je emang kumaha gitu cek anu kayak aing isuk make udeng-udeng atuh ka nyahoan yo keur carita tak nu mantak aya organisasi NU eksis di negara emang kumaha gitu aya perjanjian Kiai Hasyim Asy'ari baheula jeung Bung Karno tentang mempersatukan bangsa jeung umat ulah dikira didirikan NU pada tahun 26 teh aya perjanjian untuk mempersatukan bangsa negara ngan nyana dibentuk satu organisasi sosial keagamaan NU Nahdlatul Ulama moal dicaritakeun terlalu dalam NU na ngan ulah kaget lamun NU banserna huru-hara Indonesia banser kita ngajagaan masjid teu kaget satu ketika orang huru-hara jeung Kristen banser titah banser kita ngajagaan kuil kita ngajagaan gitu gereja dan rumah-rumah ibadah nolen ulah kaget etalah NU geus paham tak encan nu arasub NU sehingga NU seperti kitu corakna tuh siapa mah geus nongol di heula bodoh ulah kaget lamun NU teh dijadikan garda ku presiden lain Jokowi bae mun ngajadikeun bahwa NU akan dijadikan garda di negara Indonesia ti jalan zaman sama Jokowi itu tiba heula ge emang geus kitu sebab aya bergaining NU jeung negara Republik Indonesia NU jeung partai-partai nu mandak sulusup ka NU teh nyaho kahitut bau makanya hongke kaget secara lahiriah NU seperti mutlak organisasi sosial keagamaan tetapi praktekna kok lain ieu nu kudu dikaji ku otak bangsa Indonesia Ki Hasyim Asy'ari lain jelema leutik Kiai Wahab lain jelema leutik eta teh meunang restu ti Kiai Khalil Bangkalan seorang waliun min auliyaillah jadilah NU datang ke kuari eksis tinggal nu nyekel NU na mampu tante bener je tante sakitu kepemimpinan dia kok NU kieu kepemimpinan dia kok NU kieu nah kuari lamun urang neuleuh perkembangan NU memilih ketua naga manis silih jotos tetis berarti teu bener teu nyaho kana asli na NU kula nu diuk bae di imah ge nyaho nu mantak Gus Dur datang ka desa babara kali ngobrol secara umum kitu secara khusus aya jeung kula
nyaritakeun tentang NU, nyaritakeun tentang bangsa. Ieu lain lalagaan di Indonesia mah. Ketika urang dek ngayakeun naon, ingat leluhur urang diseret, dibunuh, dihukum picis dan lain sebagainya untuk memerdekakan bangsa, untuk memerdekakan negara Republik Indonesia. Dipilihlah ieu negara teh negara demokrasi teh sembarangan, menyatu dari Sabang sampai Merauke teh lain lalagan, satu suara. Merdeka Kristen merdeka, Buddha merdeka, Islam geus puguh mayoritas merdeka. Mantak ayalah ketentuan-ketentuan jadi kepala negara teu meunang ku kafir sebab mayoritas Islam. Dipilter naon bae nu bakal terjadi agama ku mui jajelema ngan sakadar pemutusan unggul disodorkeun sodoran ti NU, rujukan NU Bahsul Masail Minhaj Tufah Raudhah Ahli Sunnah wal Jamaah. Eksis negara Indonesia kok kuari berani sih mengatakan tolak tilu jadi hiji ti mana panyokotanana. Kok berani sih anak angkat bisa ngawaris di mana panyokotanana? Berarti acak-acakan negara Indonesia. NU nate eksis apa muina anu menyangkal? Iyalah jadi pertanyaan seperti etala struktur negara orang secara global. Tenang orang hirup di Indonesia teu kudu maca kitab asal maca clipping NU geus sarua sebab panyokotanana ieu ti Minhaj Tufah Raudhah Nihayah ti dinya meunang nyokotna. Dibejakeun rujukan NU itu adalah 4 kitab, Nihayah, Tufah, Raudhah, Minhaj, cak itu. Geus teu sanksi deui ketika aya keputusan-keputusan NU clipping tahun sekian muktamar di anu iyalah Bahsul Masail geus ararangeus tentang donor mata, donor kitu jantung, tentang tulang dan lain sebagainya geus dibahas ku NU teh jalan ka dieu mah ka Banten. Naon sebabna di Banten mah lain nyaritakeun Bahsul Masail. Naon nyaritakeun naon atuh? Lain nyaritakeun Bahsul Masail. Nyaritakeun naon atuh ke? Lain nyaritakeun Bahsul Masail. Naon atuh? Kitu. Sia teh nyaho teh nu teh lu teh nyaho. Rugi sia. Mantak ulah peureum bae ngajina. Tah pal bae teh nyaho teh sia. Satu sisi orang mengakui bahwa NU adalah organisasi orang sebagai kultur NU, tetapi di sisi lain neuleuh perjalanan NU sakumaha lain Islam. Ayalah sogok menyogok, ayalah minta meminta, ayalah di luar ketentuan NU. Iya numantak lain NU, nah NU geus eksis menang ngadirikeun Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Lain lalagaan NU nyekal NU na nu kudu bener-bener kultur ahli sunnah wal jamaah sekedar supaya nyaho bae. Numantak kula ditawaran teu milu naon lantaran sakitu bae. Cenah ki uji mah teu daek berjuang. Sia nu berjuang ku aing disoekeun beungeut sia ku aing sia. Perjuangkeun ku sia, emang sia berjuang. Awas sia, ngomong deui di hareupeun aing sia ieu. Awas ieu, awas ieu. Awas. Naon ieu? Ieu keur carita kan. Urang alhamdulillah secara kultur mah ahli sunnah wal jamaah teh ambalayah keneh. Nu usoli loba, nu kunut loba, malah usolina teh cukup sekali loba. Was-was ngaranna abalayah lah. Masyaallah tak dicekel ku ketua anu kulturna teu mutlak ahli sunnah wal jamaah kos kieu aduh. Kok bisa gitu kieu lah. Ya aja urang tipe-tipe NU mah nyaho ti baheula. Kiai NU manu baheula make udeng sorban gede ulah nyaritakeun bisa ngaji deui teh pokona kos kitu baheula. Itu mana NU ku ari nu make udeng jauh. Agil sirot jatilok make udeng.
jati lo kuari sok gerak kuari ki maruf amin wae jati make udang-udang ji atuh deuleu tokoh-tokoh mun urang deuleu dina non dina almanak besar jasa urang aya mahabbah kakarak neuleu doang ge Kiai Haji Asy'ari masyaallah make udang-udang ka deuleu ku urang di deuleu ku aing Kiai Wahab make udang-udang ka deuleu je nu kuari bisa ge henteu wa teh kayak udang-udang teh emang kumaha gitu cek anu kayak aing isuk make udang-udang atuh ka nyahoan sama udang-udang PKS teh pokok situ lain deui ya ngaji ke mana sih ngaji ikir nyaritakeun bugot di negara urang negara demokrasi aya aturan-aturanana bahwa kekuatan diserahkan terhadap rakyat sebab kepala negara menang memilih rakyat bahkan kebablasan milihna nu buta ge milih bae nu torek ge milih bae nu gering ge milih bae teu nyaho bakal kumaha kahareupna padahal nu milih mah nu boga wawasan nu boga pemikiran jernih kahareup untuk maju bangsa negara jeung agama kahareup kumaha ieu mah teu bahkan nu unikna di Golkar mah lain nu gering-gering acan dicolokan ku lurah di desa bertanggung jawab di hadapan Allah engke tak kepala desa sia dikerebekeun di neraka sia ye mang aing teu nyaho lah cenah kieu udah sok ngomong gitu aing mah deuk kitu bae supaya nyarahoan rakyat di zaman Golkar teh kos kitu tah di batin ayo saya batingan gitu sakumaha naon padahal ieu man nyaritakeun bahwa bobrok amat atuh moral bangsa Indonesia menang digusur-gusur ditembak digantung bapak moyang urang untuk memerdekakan bangsa negara jeung agama kok memaksakan amat sih seorang lurah hanya untuk boga kenong doang di dieu sampaikeun ka ditojosan kos kitu samarukna eta teh teu disaksian ku malaikat raqib atid samarukna teu bakal dipeta pertanggungjawaban di hadapan Allah untuk kelanjutan negara teh ieu teh lain lalagaan penegara mah bebeneran lain mimpi kan negara mah sia nu mantak deleukeun mantan lurah nu ecreg kadeuleu ku mata urang hampir kabeh hampir aya hiji dua mah mantan camat deuleu mantan camat deuleu ku mata urang pan jelema eta gasarwa kalakuanana lain jelema nu mantan bupati deuleu mantan ulah gandeng-gandeng atuh komo beuki kaluhur maka ditu jehe kulan akhlakna teh ieu nu mantak urang ngomong kitu urang bangsa Indonesia urang mencintai negara urang memperjuangkan negara jeung bangsa jeung agama di sisi lain aya anu ngarusak karena kelangsungan negara nah ieu nu kudu ku urang diperhitungkeun sing harade nu keur caricing di dewan awas ingat ka leluhur urang ulah main comot am fungsikeun ka mana mesti urang ulah kena keur jadi bupati jadi gubernur komo jadi presiden sakahayangna ingat leluhur urang nang para kiai teh musyawarah lain lalagaan eta teh nu mantak aya naon bae di Indonesia urang inget ka luhur wih ieu nagara can kebal karek setengah abad ieu nagara teh tapi geus acak-acakan gos kieu nah ketika pemerintah tengah jalankeun aturan-aturan nu geus dibuat di sebuah negara kemudian aya jelema anu keheul jeung boga kekuatan nyieun lah kelompok untuk menegur pemerintah tersebut kelompok diperkuat kuat ngaranna bugot khususnya di negara Islam umumnya di negara demokrasi ge sarua bae sebab aya aturan-aturanan ketika keluar ti aturan bugot mulai
Nah ayalah di negara aya bugot satu kelompok untuk menasehati negara, lamun kamari negara dinasehatan ku bugot kemudian kembali selesai urusan anak. Tetapi lamun negara memaksakan diri, ieu gabungan kekuatan pecah di dalam negara, ribut antara kitu naon kitu ngaran bugot jeung negara. Urang lamun ningali ku ari di Mesir geus teu rapi kulantaran naon? Lantaran presidena anu dipaksakeun buatan Amerika. Masyarakat embung presiden buatan Amerika, hayang presiden buatan negarana sorangan. Asal terjadi gempur, ricuh deui. Nyieun deui rakyat trek. Amerika teh satuju ganti ribut salilana. Di urang hampir kos gitu ngan bangsa Indonesia mah piawai nu kuduna mah kuari ge digulingkeun tetapi henteu antepkeun sadaek nanyana lah daharna ge moal gembul ija kuru gitu kan. Artinya tenang-tenang wae ieu piawai bangsa Indonesia keun moal kebel ieu gitu kan. Di negara batur geus acak-acakan di negara sebab naon dolar can karuhan datang ka iraha aju perekonomian ieu teh can boga rencana untuk perbaikan politik acak-acakan mun kudu dibejakeun mah ieu mun kudu dibejakeun di kabupaten teh naon nu kudu digawean ieu teh cek puguh ngan teu ngaromong we isin sebab nang milih nyana je ulah sia ini sebenarnya nyana jadi nyana ge bingung nah iya kumaha gitu teh jelas tanyakeun ka ka PNS emang sanajan aing di imah bae ge nyaho. Jeh, parangsana tuh. Tapi kunaon bangsa Indonesia mah bangsa anu akhlakul karimah, antepkeun bae lana. Alhamdulillahirabbil alamin. Sakitu tina guru urang mudah-mudahan manfaat kasadayana bisa diamalkan kesadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.